Akang ka mana nya? Lah biasa Beyun, si Akang maker digawe. Oh, nyalohong atuh ari boga pagawean tetap mah. Ah lumayan be. Jika kieu geuning ari ekonomi keur seuseut mah nya. Lah seuseut mah tambahan oli Beyun. Anu leueur. Terus mah serius. Keur naon Yun? Lah kieu benyi beuki dieu teh hirup kalah leuwih loba masalah. Yeuh Yun, hirup loba masalah teh ngajarkeun urang leuwih dewasa. Oh, berarti lamun kitu urang kudu loba masalahnya ame leuwih dewasa. Si Akang ka mana nya? Ih, lain kitu oge. Ih, kapan sina loba masalah? Cung di dieu nu sok balanja online. Ayo sia jujur. Nyai mah kapok arek balanja online ge. Kapok kumaha di nya? Sok. Kamari ge nyai meuli mangkok eueuh basona. Oh. Oh, tunduh hasi euy Kang, nyai mah rek sarenya. Oh, Jung. Kang, minta duit Kang. Duit keur naon rek pindah-pindah nanyakeun duit. Ya Kang, temungguhan Kang. Bisi nyai ngimpi aya tukang seblak, nyai meuli seblak rek di mana mayarna Kang? Dengaran lagi ngimpi nu jiga kitu mah. Lah buru ye. Da ilah ilallah. Eueuh. Aing mah tuh nganjuk meureun engke lah. Ya dulur, buburu sing sabubukna nya henteu beunghar oge minimal tembongkeun bujilna. Teh, ari barang tuang teu kenging kitu awon. Ai sia na kudu kumaha barang lobok mah nya kieu di gaya mah temen kudu kieu aing barang lobok kudu balik kuan. Barang lobok kudu balik ke kian teu balik ku kumaha ai sia meni mewet aneh aing barakakan wae kok diatur ih. Karep atulah kumaha teteh berek bari nonggeng ge kadar ge ngabajaan amek-amekan. Ayo nyi gerak balik burit. Heula kagok. Kagok kumadi ye dengekeun cekolot oge ulah terlalu mengejar duniawi. Ye hirup masa ukur sementara. Ya hayang apal alasan nyai digawe beak berang kari peuting nyai teh hayang loba duit. Soalna jalema zaman ayeuna mah lamun ngabantu make tanaga moal ayana naonna dibandingkeun nu ngabantu make duit. Kitunya. Well, Geus satu abdi marek tilanya. Sur didinya sorangan. Yo, urang teh lalaki. Urang teh kepala rumah tangga, ulah hayang diatur-atur ku pamajikan. Siap. Gerak. Jalan di tempat. Jalan. si Akang keur naon sih euy? Kiri. 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 Ih, raha lempang euy. Kiri. Kiri. Maju. Jajan. Milu Kang, Milu ka mendi deh. Akan ke latihan jadi prokotol. protokol meureun Kang. Oh, eta. Cik-cik kirana po Kang. Cing, dagoan. Kieu, cicingnya itu gua dia tempokeun. Maju. Jalan. Kek Kang. Kumaha deh? Aya nu salah ya Kang? Salah kumaha bener.
Gini cicing di dia da mere milu ngahapit gitu tah. Kapan mawa emap? Ieu mah cicing. Pageuh. Balikan deh Kang. Salah ya. Maju. Jalan. Salah Kang. Salah naon deui bae nih. Kieu ya gerak ku Nyai. Daguan di dinya. Tempokeun. Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Tempokeun Kang. Heeh. Nah, maju. Jalan. Lah menyaring Kang jika kitu mah nya. Kapan nahanan emap Kang? Lain jika kitu kali kan. Kieu ya. Bener mah Kang. Maju. Jalan. Kalau beki salah Kang gitu mah Kang. Kumaha atuh kudu? Serahkan ke Nyai Kang, masalah nu kitu mah Kang. Cing daguan di dieu. Di dieu. Tah. Tah. Kieu ya Kang nu benerna mah Kang. Ieu mah bener di dieu heeh. Tah. Maju. Jalan. Tah, nu sabenerna mah kieu Kang. Tah. Oh, ieu ge leumpangnya. Ieu ge leumpang deui. Pengen menik ripuh nahanan ieu menik pegel. Geuning Nyai mah pinter nya, sakola lulusan naon deh? Nyai kieu ge lulusan S3 Kang. Artina? Artina teh S3 SD sareng SMP Kang. Sugan heueuh S3 rek jadi dosen. Ayo latihan deh ya. Garek.